Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata lidzikri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Waqala aydan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibayan hayu urang sasarakan manjatkeun syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu para atas masihan ka urang nang pirang-pirang kanikmatanana terutamina pisan nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana dina damatayana masih tiasa ririungan dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ririungan orang ieu aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugia dicurah limpahkeun ka baginda alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna. Oge mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna. Ada mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah urang kenging syafaat mantenna. Para hadirin jamaah pamaosan anu sami-sami Gusti Nabi hormati sareng dimuliakeun, terutama pisan ka para kasepuhan, ka para bapak-bapak, ka para ustaz, ka para santri, para pemuda kum sadaya anu sami-sami hadir di dieu. Mudah-mudahan insyaallah kegirangan bisa hormat disimami ka sadayana. Dina kesempatan ayeuna nyaeta urang ngabahas dina masalah pasal anu ka-13 sami telepan dina kitab Safinatun Najah. Anu mana kamari parantos harangkeun tilu pasal anu urang sasarangan dibahas kapungkur tahayeuna nincak kana pasal anu ka-13. Maka urang sasarangan awas ieu kitabna, tapi sakajana yang dihapunkan sareng nyuankeun dipangaroskeun upami kesalahanana dinerahkeun ieu kitab khususna ka para ustaz, para kasepuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku sawiji pasal. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Manin taqadha utawi sapa wong intaqadha iku batal. Wudu'uhu apa wudune wong haruma maka haram alaihi atase wong arba'atu asya'a apa papat pirang-pirang perkara.
hamluhu lan nyaba Quran wa hamluhu lan mawa Quran. Faslun ari ieu pasal insyaallah bade nerangkeun jalma anu ketika batal wuduna maka aya sababaraha paharaman pikeun jalma anu batal wuduna. Aya sabaraha cenah di dieu disebutkeun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Saha jalma anu batal wuduna haruma alaihi arba'atu asya'a maka haram opat perkara pikeun manehanana. Sabaraha? Opat anu haram ka jalma anu teu boga wudu. Dina ieu kitab upami ngalirik ningali kana kitab sanes aya tambihna mungkin urang tingali. Mana hiji-hijina as-sholatu anu kahiji salat. Baik salat fardu maupun salat sunnah haram ketika teu boga wudu salat ngalaksanakeun salat. Jadi ulah wani-wani upami urang teu gaduh wudu ngalaksanakeun salat baik eta salat fardu maupun salat sunnah haram. Sanajan ibadah, salat ibadah, tapi upami teu aya syarat nama menurut syarat menurut agama sanes pahala anu kenging ku urang tapi sisa sebab digawe paharaman. Jadi digawe paharaman eta lain bae tina setiap maksiat. Dosa eta lain bae tina digawe maksiat, maling, ngabunuh, bahkan dina digawe berupa ibadah. Oke? Bisa jatuh kana haram, terutama salat sareng ibadah dosa-dosa. Salat ibadah, tapi bisa disiksa sebab digawe kana eta ibadah salat ya, sebab pengaruh. Insyaallah urang mah tos terang kana syarat-syarat salat. Di antawisna nyaeta kudu suci tina hadas, baik hadas leutik maupun hadas gadang. Hadas leutik disucikeunana ku wudu, upami kana hadas gadang dibersihkeunana, dihilangkeunana ku adus. Anu kaduana wa tawafu sareng tawaf. Tawaf nyaeta mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Eta upami teu gaduh wudu haram digawe tawaf. Jadi tetep sanes eta tawaf sanes perkara salat ya, sanes salat ibadah biasa kudu dilempar. Tapi wajib kedah gaduh wudu, haram ketika teu gaduh wudu digawe tawaf. Wa masul mushabi sareng deui anu katilu anu haram ka jalma anu teu boga wudu nyaeta nyaba Quran. Wa hamluhu sareng mawa Quran. Tah ieu anu opat perkara dina ieu kitab kesimpulanana anu haram pikeun jalma anu teu boga wudu upami disimpulkeun mah hiji salat, dua tawaf, anu katilu nyoba Quran, anu kaopat mawa Quran. Dina ieu kitab secara simpel, secara singkatna. Tapi
Tapi upami secara luasna orang ngalirik ningali karena kita baru sejen dina masalah paharaman kajalma anu boga hadas, artinya anu teu boga wudu. Mana nyaeta sami haram kajalma anu boga hadas, artinya teu boga wudu atanapi gaduh hadas gede, hadas gaduh junub sami dan tawisna nyaeta dina kitab sajenge upami orang ngalirik ningali salat tawaf nu katilu teh dieu nyaeta sujud naon anu dimaksud sujud di dieu nyaeta sujud tilawah sareng sujud syukur. Ketika teboga wudu haram digawe karena sujud tersebut. Pan sujud sahwi teu kasebutkeun. Nah, jadi sujud sahwi mah kalabatkeun kana salat asupna. Terus kabawa kana hukum salat. Pasti buka wudu. Nah, jadi ketika orang nguping kana ayat sajdah orang disunahkeun sujud baik kajalma anu keur salat maupun kajalma anu keur teu salat eta disunahkeun. Tapi upami teu gaduh wudu mah ketika urang nguping kana bacaan ayat sajdah urang diparentahkeun di dinya supaya migawe sujud hukumna sunahan, tetap upami teu gaduh wudu mah haram. Contoh urang keur ngupingkeun anu keur maos Quran. Pas ngupingkeun ayat eta wasjud waqtarib. Eta urang sunah kata Nabi dianjurkeun migawe sujud, tapi upami teu gaduh wudu mah haram. Sebab eta termasuk salat. Sujud syukur yang kitu deui ketika orang menang kanikmatan di Gusti Allah, tanda terima kasih orang biasana sok sujud. Awas ka area upami teu gaduh wudu mah haram eta sujud naon eta? Sujud syukur Selebrasi. teu meunang haram. Ke di pasar orang menang duit kaget, menang duit kaget, sujud bukan wudu gitu, sujud, eta haram. Kebae sujud nang satang kaimah kalau dan sujud gitu. Bahkan eta sujud syukur lain bae ku menang kanikmatan. Bikin urang menang rezeki lain, bahkan urang dijauhkeun tina panca bahaya oge eta orang sunah sujud syukur. Ketika orang ningali jalma anu pecak, jalma anu pincang, orang tadinya syukuran. Alhamdulillah orang ieu teu dijadikeun jalma pecak, jalma pincang, kan ulah dihareupeun anak bisa ngahindarkeun. Urang sujud syukur. Kurang ka sujud syukur gitu siapa pincang. Menang eta itu sanajan seorang teu menang rezeki anu ngarada teu aya sebab-sebab sujud syukur menang kanikmatan, tapi urang ningali ciptaan-ciptaan Allah atanapi makhluk Allah anu kurang sampurna eta ge sudah disujud syukuran. Jadi tetap migawe sujud syukur sareng sujud tilawah eta kadah boga wudu. Bami teu gaduh wudu haram.
isi jadinya dukungan anak alhamdulillah dukungan aing menang jadi jam sujud kita sudah sujud syukur boga wudu haram udah jangan ilmu malah jangan sepele wa hamlu mushafin sareng mawa Quran haram mawa Quran haram henteu rek maca mah kana eta Quran ngan mawa dibawa dina meja dibawa ukun teu boga wudu batal wuduna dina meja dibawa dipindahkeun kana luhur kamari haram bawa Quran bahkan lain mawana wungkul wala kutiba jeung haram nulis kana ayat lidulusil Quran tujuan rek dibaca eta ayat Quran walau ba'do ayatin sanajan sapotong ayat sakumaha sih orang kagaduh wudu atau nabi gaduh hadas gede orang nulis kana papan bor atau nabi kana buku saayat tina Al-Quran eta haram tujuanna pikeun dibaca atau nabi tina bor kagaduh wudu ulah wani nulis bismillahirrahmanirrahim ayat Quran tujuanna pikeun dibaca budak leutik berarti eta orang belajar Quran barudak dina papan urang kudu boga wudu ketika orang nulis ayat Quran ulah saayat mana sih saayat contohna qul ya ayyuhal kafirun saayat orang nulis dina papan qul ya ayyuhal kafirun tujuanna eta nulis teh pikeun dibaca baik ku manehanana maupun pikeun jalma saja tapi bikin barudak ketika orang nulis ayat Quran teu boga wudu tujuan dari nulisil Qur'ani walau pada ayatin eta haram sanajan sapotong ayat mana sapotong ayat sapotong ayat teu anggeus ayat teh ayat-ayat aja nulis ayat tetep sanajan sapotong ayat tujuanna tapi beda masalah haram soteh nulis dina buku atau nabi dina papan bor tegaduh wudu bisa dihukuman haram tujuanna namun pikeun dibaca tapi upami pikeun ditabaruk mah pikeun ngalam berkah tina eta tulisan lain tujuanna pikeun dibaca pikeun diselametkeun kana peci niat salamun qaulan mir rabbil alamin tapi lagi dibaca bapak bahkan mawa lagi cetak ayat Quran li tabaruk mah atuh teu gaul henteu na li tabaruk lain mah Quran wapak teu na jadi gitu ya makanya guru agama sing ahli guru gaul upami ngajar kabar budak bagian nulis suratan nulis Al-Quran nulis bismillah tujuanna nulisna pikeun dibaca lamun teu dulu haram nulisna terus la hamluhu ma'amatain wal mushabi henteu haram mawa Quran pancek tadi cenah haram kajal anu teu boga wudu mawa Quran tapi teu dieu mah henteu haram mawa Quran ma'amatain lamun di barengan jeung banda-banda seperti orang ke pasar beli Quran Quran yang baru dibawa
Tunggaluhud dihijikeun jeung asupkeun kana tas di jero tasna aya baju terus meuli baju aya meuli samping meuli peci naon bae lah hiji balanjaan dibawa eta Quran kana tas eta lamun ngahiji jeung banda eta teu haram bawana hajinya dapat asupkeun kana tas asupkeun kana tas ku padagang tendang di bawah sebab hiji tadi teh terus meuli peci meuli samping meuli tiung meuli mukena meuli nah sebab tujuan ge lain mungkul mawa Quran namun ditanya teh mah muntos di manaka tah geus di pasar eta naon anu dina tas berat amat katingali ku ieu mawa tas ieu mawa peci mawa ieu teh sebenarnya mawa belanjaan atau lain mawa Quran sebenarnya tah teu naon berarti ya tapi upami nyabak mah sampai ke dicabak ya dicabak maka dibawa eta mah haram lain nyabak mah dipake mahal pas kawin Quran eta berat mah iya sajadah wal mushafu ghairu maksudin bil hamli adapun Quran selain anu dimaksud anu dituju nyaeta bil hamli ku sebab mawa jadi anu ditujuna eta Quran teh lain anu dimaksud mawa Quran wa masuraqatihi wa waraqahu wa lawli bayadin au nahwi dzarafin ada lahu wa huwa fihi la qalbu wa raqahu ya ulu idalam yang wasil alaih ayeuna harap deui nyaeta nyabak lembaran Quran walau libayadin sanajan ku putihna Quran ai Quran mapan tulisannya misalkan ieu Quran ya. Jadi Quran eta sanaos nyabakna sanes tulisan Quran urang nyabak kana Quran ieu nyabak kana putihna kana lembaran Quran putihna upami Quran teh pinggirna putihnya dicabak gitu dicabak tah eta haram nyabak Quran ieu ulah wani-wani sanajan atau kok nyabak orang nyabak Quran koh eta yasinan sami bae eta Qurannya naon eta naon Quran eta haram au nahwi dzarbin atawa samodel wadah tempat Al-Qur'an nyabak tempat Al-Qur'an ngeun eta tempat anu di siapkeun anu dikhususkeun pikeun wadah Quran eta haram. Padahal teu nyabak Quran cuma nyabak tempat Quran. Peti Al-Quran. Urang nyieun peti nyieun wadah Quran dikhususkeun urang nyieun peti ieu pikeun wadah Quran. Diteudeut ieu peti ieu meja di kamar urang. Tujuan ge ieu wadah ieu peti ieu meja khusus pikeun Quran. Pikeun Quran pikeun Quran. Teu jeung nanaon deui. Tah eta nyabak petina nyabak wadahna eta haram. Nyabak wadahna. Seperti ayat Quran anu di wadahan teh nya sanajan urang nyabak wadahna lain Qur'anna. Nyabak petina, nyabak lamarina. Kumaha lamun Qur'an ngahiji lamari anu eta lemari aya bajuan isina. Aya kosmetik, pamajikan urang hiji jeung sajabat di luhurna di luhur lemari Qur'an. Tah eta mah henteu tah. Sebab eta tempat lemari baju disajakeun ku urang lain khusus pikeun dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an cuma numpang di dinya. Mah teu haram nyabak lemari anu aya Al-Qur'an.
Tapi awas upami khusus ieu lamari pikeun neudeun Quran khusus niatna ge. Eta sanaos henteu nyepeng Qur'ana ti luhur Qur'ana mah tapi nyabak lamarina, nyabak wadahna eta haram. Ku mulia-muliana eta Al-Qur'an ulah dilalawurangkeun. Ayeuna kumaha lamun ngabulak-balik Al-Qur'an pake kayu meunang teu? Nah eta mah wa huwa fihi laqal umarahu. Teu haram ngabulak-balik lembaran Al-Qur'an di audin ku kayu. Boga wudu, agahan anak urang bulan malaulu. Ata Nabi boga hadas lah. Lembaran ku kayu dilembarkeun cek baca. Ta eta tadi tunjukkan eta aya lembaran. Bahkan magahan ge henteu haram. Boga hadas misalkan boga junub. Ata Nabi awewe keur haid tapi niat maca Qur'ana lain niat maca Qur'an, niat taklim, niat ngajaran. Kumaha cara ngajaranna? Tah eta qul ya iyana bacakeun cek, pan maca. Misalkan istri urang gaduh hadas, besar haid terutama. Tetapi urang gaduh junub, ulap mandi, can geura mandi. Upami niatna maca Quran tapi niatna magahan. Tah eta henteu haram. Magahan. Tapi lamun niatna maca Quran mah di niatan maca Quran. Cek ngaji Quran cek dibaca aya turutan mah maca Quran cek kitu nya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tah kitu cara maca Quran turutan mah maca Quran. Tah eta mah pamikeun gaduh junub eta mah haram begitu niatna maca Quran. Tapi upami niat magahan mah panjang pondok ditinggalekeun anak urang maca Quran. Pas salah teh darinya. Nah, darinya panjangkeun wala anak oleh panjangkeun wala anak gitu wala anak tong dipanjangkeun. Dikosor we diringkas aya tanda ada bulan leutik. Eta mah magahan kitu emak nya ibu istri urang ka anakna keur haid atawa keur junub, kudu hadas gede. Eta mah teu haram. Kitu deui ka urang upami gaduh junub sami bae. Eta jadi teu haram ngabulak-balik lembaran Al-Qur'an ku kayu. Si badiah wala ma'at tafsiri zada walau ihtimalan. Tahya anu meunang nyabak Quran ketika ayat tafsiranana ari eta mah aya artinya terjemah eta mah teu tadi meunangkeun. Wala ma'at tafsirin jeung teu haram nyabak Quran berikut mawahna nyabakna mawahna dibabawa atawa dihaji ku sebab teu boga wudu. Nya eta lamun eta Quran aya tafsirna bahkan diperkirakan yang tafsir Al-Quran lebih loba daripada ayat Quran. Tah eta mah meunang. Sanaos tagana wudu teu haram. Padahal Qurannya seperti kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain eta eusina Al-Quran saquran. Cuma dina eta kitab tafsir Jalalain seueur tafsiranana artinya nerangkeun ayatna lebih seueur daripada ayatna. Sanes terjemah. Upami terjemah mah lain tafsiran Quran sanes eta mah tetep upami Quran terjemah tetap haram. Nya Quran terjemah teu boga wudu. Awas naon gitu.
terjemahan dan tafsir. Ari tafsir mah misalkan qul ya ayyuhal kafirun. Misalkan sabaris qul ya ayyuhal kafirun, ayat Qur'an sabaris ayat terjemahna anu nerangkeun ayat qul ya ayyuhal kafirun ayat 31 punya. Ayat kisahna ayat asbabul nuzul ayat anu turunkeunana asampeukeun nya eta ayat 3 barisna nerangkeun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ayatna manging sabaris qul ya ayyuhal kafirun, ayat tafsiranna mah nerangkeun ayat eta ayat 3 barisna eta tafsir, contoh tafsir. Upami terjemahna mah teu kaasukeun tafsir, jadi tetep haram nyabang mawa Quran terjemah, ayat terjemah. Mana terjemah? Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahna katakanlah Muhammad, ya, wahai orang-orang kafir, gitu kan? Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun. Bejakeun ku anjeun Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Kaulah teu nyembah kana naon anu kumaneh disembah. Ta eta mah terjemah, kita terjemah arti pasti kita eta mah tetep upama ayat Quran ayat terjemahan eta tetep kudu kudu seperti Yasinan Quran eta ya, Yasinan Quran lain, Yasinan Quran lain, Quran ya. Seueur tadinya terjemah seueur Laten, tapi eta lain tafsir Yasin, lain nafsiran ayat-ayat surat Yasin, ayat eta mah terjemah ya, bahasa Arab dialihkeun kana bahasa Indonesia. Terus didinya lain nerangkeun nafsiran Quran seueur didinya catatan doa tahajud, doa nu hiji jeung eta tetep kita mulai tafsir sebab ayat Al-Qur'an kurang dibawa anu Jepang. Tetep bunyinya biasakan maca Yasin ulah dianggap sepele, eta dosa tekarasa. Eta nu disebut dosa tekarasa teh ya, urang ngaos Quran bari dicabak eta Quran sanajan Yasinan tetep. Sebab kesimpulanna lain tafsir atau terjemah arti daripada ayat. Ayat tafsir mah eta penjelasan tina ayat. Misalkan tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Sawi, Quran eta kan? Quran dilebetas Quran sadaya Quran tapi teu naon teu kana hulu ge sebab tafsir tafsir Sawi maksud jasa saayat sabaris tafsiran apa nerangkeun ayat tersebut bisa 10 baris eta tafsir. Upami dina Yasinan mah emutan eta sanes tafsiran namanya terjemah eta. Bahkan hiji jeung padilah jeung doa-doa sami bae. Biasakan adu wudu. Biasakan adu wudu. Wala yamna'u sabiyun mumayyizun muhtasun walau junuban hafla wa mas nahu ushafin li hajati ta'lumihi wa darsihi. Ayeuna teu haram deui ka budak leutik anu mumayyiz, berarti urang ulah nikah sanes urang terang yen eta budak leutik anu tamyiz teu boga wudu, tidak wudu ieu budak leutik mah nya. Tidak wudu tapi tos tamyiz. Artinya tamyiz eta tos ngate lah. Tos ka masjid sok daek sorangan kudu ditah deui pakai baju sorangan, tos bisa makan minum sorangan, jadi sorangan tamyiz. Ka masjid sorangan daekan, budak leutik anu tamyiz. Salat kitu wudu teu kudu salat budak leutik mah teu kudu. Tapi upami kana salat mah perintah bae kana budak leutik. Wudu salat.
Salat kudu teh kudu udah leutik udah. Tapi upami areknya baca Quran mawa Quran eta budak leutik teh gaduh wudu ulah dicegah urang teuing adepkeun. Kanyaho eta budak teu boga wudu arek ngaji Quran mawa Quran nya tuturutan ero Quran teh nya. Hese haram-haram sing kudu ngeuduh ulah teh. Antepkeun teh. Sanajan eta budak leutik junub. Masuk air budak leutik junub. Aya teh budak leutik junub, boga hadis gede. Budak leutik. Atuh contohna kamari bae. Contohna kamari bae. Budak leutik lalaki. Diperkosa kok awewe dewasa. Eta wajib hadis dah. Junub eta. Junub wajib ada. Aya anu nunggu harusna sampai ke balik wajib ada. Saya no Sodaun itu. kenalan. Sodaun. Tapi sanajan junub tadi kalau ada sedati kamu wudu. Cuma bahkan walau junuban sanajan junub itu budak-budak tetap ulah dicegah. Mun arek ngaji Quran, nyandak tuturutan nyandak Quran eta budak leutik kita kada wudu ulah dicari kanan, ulah dicegah. Antepet sebab manehanana butuh kana Quran, butuh kana tuturutan li hajati ta'alumihi kepada sini pikeun belajar Quran, pikeun ngadaras Quran. Butuh eta udah leutik. Tah ayeuna teraskeun wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Haram ka jalma anu boga junub nyaeta genep perkara. Genep perkara mana hiji-hijina sami bae tadi mah jalma anu teu boga wudu opat ditambah nyaeta ku migawe sujud baik sujud syukur ataupun sujud tilawah haram anu teu boga wudu. Tah ieu mah paharaman pikeun jalma anu junub berarti gaduh hadas gede mencakup ka bawah hadas leutik ye. Ya aya genep mana hiji-hijina salat sambil bae gaduh hadas gede wa tawafu tawaf wa masul mushafi nyaba Quran wa hamdul Quran sambil bae teu hormat mah paharaman ka jalma anu gaduh hadas gede wa lubsu fil masjidi tambahna nyaeta cicing di jero masjid eta mana wa qiraatul Qur'ani silang maca Quran. Ari teu boga wudu mah meunang maca Quran ditalar. Niat maca Quran ditalar. Ya meunang. Tapi upami gaduh hadas gede mah teu meunang. Teu meunang. Tetapi gaduh hadas besar kecuali madarat. Teu meunang. Pamuda gaduh hadas gede cicing di masjid di luar kuliah misalkan kudu hadas gede ados cicing di masjid di kopi segala eta haram teu meunang. Gua junub can mandian sebelah mandian geus salat tahor bae geus kieu kuliah tapi bapak-bapak sami bae ya ngantos salat subuh prak jeung ajeng salah ajeng istrina gaduh hadas aya pengumuman kuliah gitu males masih cicing bawaan adukan ngegerkeun pakuna cicing nangguan tukang eta cicing gaduh sudah eta haram jeung maca Quran beunang tapi aya sanaos ayat Quran upami dibaca teu haram aya sapotorkeun mana ka jalma anu gaduh junub anu teu haram maca Quran ketika cek tadi teh tujuanana lain maca Quran tapi litabaruk harap barokah tina ayat seperti arek naik kendaraan isukeun buku ka junub besok amalkeun we ka mana besok rutin maca doa naik kendaraan ya subhanallah sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin eta ayat Quran kan tapi baca ayat eta Quran eta
dibaca ku jalma anu kaduju nu isu-isu mugi pengumuman anu maot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eta sehatnya terpenting ngopi kebarengan jeung gula corona teka hati terpercaya Ibu hirup pae, nya terpercaya. Nya aneh, hirup terus maot. Aneh mana maot? Hirup, tah eta terpercaya aneh karang mah. Tapi kadang orang sok kitu nya. Saya tanya terpercaya ini saya pae pada apa cenah. Itu percaya kumaha nu hirup pae atuh percaya. Itu percaya mah aneh nu pae hirup. Aing percaya kasih si sepakai pan sia. Hai ngopi bareng dengan bisa rokok atau itu percaya sih. Tak aku kalau percaya itu juri kita. Tak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cenah sepintas baca ayat Quran eta tapi niat lain baca Quran. Niat baca Quran tapi ketika ayat musibah dianjurkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan naon? Untuk haram ke neraka orang teh disiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim ketika rek ados. Aku hadas kan ya, cai can datang karena anggota badan can mandi haram baca Quran. Eta Bismillahirrahmanirrahim termasuk Quran ya. Quran surat Al-Fatihah ayat kahiji surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Eta ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim ngan dibacana lainnya baca Quran tapi ikhtabarok malam barokah mengharapkan berkah tina Bismillahirrahmanirrahim ketika rek mandi Bismillahirrahmanirrahim. Tah naon keharam baca ayat Quran tujuanna ikhtabarok ya. Jadi orang ulah dilalawarakeun ya dina masalah Quran. Ulah dianggap sepele. Kedah kedudu upami rek nyapa Quran. Upami malas ngalawudu geus maca bae ditalan dihafal ku hayang-hayangna maca Quran tapi beda pahalana antara ditingali ya, dibaca sareng dihafal. Utama keneh dihafal. Sebab ayat hadis Kanjeng Nabi afdhalul ummati afdhalu a'mali ummati utama-utamana amal umat kaula qiraatul qur'ani nadron. Eta baca Quran bari ditingali kulap malawudu tadi teh geus di bukana ku kayu bae ku hayang-hayang Quran dina meja dina peti urang kieu urang kulap malawudu teh jadi sia kitu tapi hayang bari ningali baca naon kayu tapi kudu tunjuk tanya zaman ayeuna bismillah saja Pak benar tapi bagusna malawudu sebab bisi urang kacala katoel harap deui wal mururu fil masjid in khafat al wisahu wal istimna'u mimma baina surati wa rukbati. Ayana anu diharamkeun ka jalma anu junub. Awas kudu diperhatikan junub sareng anu hadas leutik beten amanana. Leuwih seueur upami anu gaduh junub mah hadas gede nyaeta ngaliwat ka masjid eta haram in khofas tawisahu lamun sieun motoran ka masjid kawewe motor bae awewe ka masjid teh lain ka jalan kalewatan masjid awas ulah salah paham tapi upami ieu
jalan termasuk wakaf masjid gantung hiji eta termasuk masjid. Upami asalna gitu banyak. Apakah wakaf masjid eta cuma bangunan masjid hukul kan itu? Tapi ieu mah kan sanes wakaf ieu mah. Ieu mah meser. Jadi pikeun tujuanna ka maslahatan masjid teu ka hukuman masjid. Sebab wakaf eta kudu aya sigot, kudu aya kata-kata nalika ti awalna gitu tah. Da aya sigot lah ieu tanah pikeun masjid tah eta gitu. Jadi nu sanes mah kamaslahatan nih berarti orang aman ya di dieu ngobrol naon gitu nah. Pikeun kepentingan pikeun kepentingan masjid. Mana pikeun kepentingan masjid? Kumaha ya? Masjid musyawarah pikeun mahmudkeun masjid di ieu tempat. Makanya punten upami itu termasuk kasebat wakaf masjid pun itu ieu masjid misalkan aya 20 meter persegi ya dipikeun masjid dina segotna dina serah dari mana tah eta upami tos salat masjid haram kana jisan haram. Jadi kudu misah, kudu dipisahkeun. Eta mah segotna tah ieu masjid pinter ngarti kiaina tapi dipagahan ku kiai upami nasr kudu dipisah-pisahkeun. Ku aya sigot ieu pikeun masjid, ieu pikeun kamaslahatan masjid, pikeun kepentingan masjid mana? Eta pikeun di masjid bisi hayang kieu hayang ngisi tah ieu anu 3 meter persegi pikeun kamaslahatan eta aman. Ieu mah hese dikelah, sanajan dikelah tetep bae. Prakna mah kiih ngisi di masjid, bener enggak? Sanajan eta kiih palidna keluar ka masjid dari tapi tetep waktu kiih mah kiih di masjid. Lamun eta tanah baheulana kasebat sigotna ucapanna masjid. Masjid orang ulah-ulah barang najis ya, barang najis, barang halal ge berupa ngabala di masjid eta haram. Ngabala teu diwadahan. Untung rokok gitu, tai rokok teu diwadahan. Eta haram ngabala di masjid haram. Saja urang kana masjid saja urang sapoho ya. Terus ada dihukuman ku masjid eta bae. Upami di dieu mah insyaallah ya. Soalnya ieu mah awalnya di masjid. Biar lagi pikeun kamaslahatan masjid. Ya. Ke prai kali dulu musyawarah. Masjid mah wakaf. Tetapi segat ketika peresmian. Ulah-ulah nganajesan kana masjid haram, ngabalaan ge ka masjid. Tengah haja-haja haram. Lamun teu diwadahan. Tai rokok di jero masjid. Asal bae di rokok kepala tak saya tak haram. Tapi lamun diwadahan mah teu wadahan kana asal terus aja ngabala lagi wadahan plastik atau wadahan izin keluar. Mau anu geuleuh-geuleuh mah nyiduh di masjid teu wadahan. Nyiduh di masjid. Aruhan iman. Syarat menang di wadahan. Menang nyiduh di masjid. Asal ulah najis, najis sunnah di wadahannya kieu di masjid di wadahan. Laga kieu naon gitu nya. Perkara najis ge ngisi kieu sanajan di wadahan tapi aya najis mah haram bae. Kieu di masjid aqua misalnya. Tapi di masjid kieu perkara najis mah najan di wadahan ya. Lain di masjid tetep dibuang. Eta mah haram tapi upami selain najis mun hukum haram wadahan mau tampolong anu so inya di wadahan punten ya dipikir urang kabehan ieu sok kadang-kadang ya sok nyiduh naon nyiduh sok inget gitu ya lah teu bari gitu ya kita haram itu riba akhirnya punten aya hukumna masjid ya mungkin orang secara jelas khusus ngebahas masjid ujung fadilah keutamaan masjid. Ieu mah ada sekadar iklan masalah masjid.
Kali itu nama orang sekalian ngecas tanya disediakan ieu pikeun masjid tapi dipakai ngecas pikeun pribadi sebenarnya kemudian ieu ge sok astagfirullah bener di hampura kalepatan gitu nya dosanya cai masjid bokana kudu dihukum ieu cai masjid disediakeun jeung ngalauluh bungkul di dinya nya disayagikeun jeung ngalauluh jeung terus disadiakeun ge ieu Pak di alauluh ieu cai disadiakeun jeung ngalauluh jeung bebersih kitu doang henteu nyadiakeun jeung mandi maaf dipake mandi eta haram eta mah masjid itu di dia mah salah naon. Bisa aya kamar mandi, bisa karucan mandi atau mandi. Tah, upami disadiakeun tapi kan di dia insyaallah disadiakeun disadiakeun bisa aya nuk mandi naon tah berarti naon tergantung. Benar. Lain hukum masjid bae di imah ge urang sasemah gitu jadi disadiakeun ieu we disuguh pikeun di dahar dinya. Lamun tanya izin ku nu boga nanti tah dibawa ulang ngan dibawa. Udah gitu tah. kumaha teh hajat eta Hah? hajat kumaha teh hajat Sarua bae gitu. Tah ieu jadi nu boga ayo pada bawaan. Ada eta nu gitu ge aya aturan nu agama supaya benar-benar eta halal. Dah kembali di Sakit kopi tapi beja tah. Wal istina'u tasbih bima baina surati wa rukbati. Kembali nyaeta ngaliwat ka masjid eta teu meunang. Henteu cicing mah aya ukuran cicing saukuran cicing kumanina. Ieu mah teu ngaliwat ka masjid. Boga hadas ka masjid doang. Ka jero masjid ngalewat jero masjid, paran ka tempat wudu arek anak mangkor isuk teh keur penting teh pohon jam atau naon gitu atau PC atau sepak baru tinggalnya berpenting pohon boga hadas boga junub isu-isu nu masih ngalewat eta teh meunang lamun kadinya deui lewat tapi upami ngider mah lewat jadinya balikna teu kadinya deui eta mah dibeunangkeun asal ulah cicing lamun ka hitung cicing lah eta haram karena ada masih ieu aya hukumna masih tapi upami majlis sareng salat khusus urang ningalian eta pembahasan masjid sareng tempat-tempat ibadah saja dina pada sadar aya teu tempat anu saja tempat dipakai ibadah dan mushola sareng majlis hukumna sareng masjid insyaallah. Ayeuna nyaeta anu kasapuluh wal istimna'u bima baina surati wa rukbati ngalapsuka antara kulit anu aya dina bujal sareng tuur ketika gaduh junub. Nah eta teu meunang haram. Oh, berarti upami istri urang keur nuju gaduh junub atanapi haid atanapi nifas eta teu meunang haram nah diomean kulit atau barang anu aya di antara bujal jeung tuur semetinya ulah semetinya mah Ulun mah meunang. ulun mah meunang bebas teu meunang nya teu meunang eta pahalaman kajalma anu teu boga wudu sareng kajalma anu gaduh junub kirang langkungna sakitu urang tutup ieu pangaosan